bau teuing yang asin naon ieu bah cek Ambu Edo bari sirahna masih keneh mubus kana jero sarung bahara dia. Ambu Edo geus bener-bener teu kuat ku bauna, tapi rek kaluar deui sieun pisan ku siluman. Tungtung nama masih pohara bau hangseur oge. Ambu Edo maksakeun tetep mubus. Di pihak sejen bahara diana masih tetep nyemplong kana kolong meja bari mulungkut, dadana deg-degan turna ka rasa lileus. Kur kitu cilegedeg si Sarmadi gulang-gulang siluman badak teh ngajelegedeg di tukangan bujur Ambu Edo anu keur nyemplong. Nempo kalakuan bahara dia jeung Ambu Edo anu kos kitu, si Sarmadi ngabarakatak seuseurean. Sia dia Edo, nah si aing ngatamu kalah nyaramplong kitu. Harudang sia. Geuwat sia bagiakeun aing teh tamu deuleu. Cek si Sarmadi. Anu kitu bahara dia jeung Ambu Edo beuki tambah saroak. Malah saking kusieun-sieuna duanana nepi ka berat-berat hitut. Atuh selangseng bae ka Ambu bau pengar. Ampun juragan siluman, ampun. Abdi mah masih keneh betah di dunya. Keur mah daging abdi mah geus teu enak juragan. Teuas abdi mah geus kolot. Tah bisi bade dicandak mah si Edo bae. Pelem keneh eta mah dagingna oge. Cek bahara dia bari berat-berat sababaraha kali. Atuh Ambu Edo meuni luas ngadenge kitu teh. Keur mah teu kuat ngambu bau hitut bahara dia. Katambah pisan ku soak ngadenge omongan bahara dia anu malah nyosobakeun manehna. Geus teu kabayang bae pokona mah dipuak bari jeung mubus kana jero sarung. Atuh bauna oge meuni meledak. Tungtung mah lenggerak bae Ambu Edo teh kapiuhan. Di sejen pihak sanajan siluman, si Sarmadi oge si horeng teu kuat ari ngambu bau hitut mah. Leungeunna meuni langsung bae nutupan irungna. Haok si Sarmadi nyarekan ka bahara dia. Muas ya, dasar manusia gejemus ya. Lain di sarondahaeun aing aya tamu teh ya. Kalah ngabekok ya. Udang ya. Lamun teh udang ditojos ya bujurna ku aing. Udang ya. Cek si Sarmadi ngomongna mending irung. Ampun juragan siluman, ampun. Abdi mah masih kena hoyong hirup juragan siluman, ampun. Ulah ditojos bujur abdi juragan siluman, ampun. Cek bahara dia. Masih hayang selamat sok sia gerah udang. Aing datang ka dieu teh boga niat goreng sia. Tapi rek aya nu ditanyakeun ka sia. Cek si Sarmadi. Ari ngadenge kitu mah bahara dia teh rada ngemplong hatena. Pok manehna nanya. Nu laras juragan siluman, sanes bade nyana kabeh ka negara siluman sanes. Lain sia deuleu, tapi aya nu rek ditanyakeun cek aing ge. Tapi lamun si Amung Hudang, si anu kapaksa dibawa ku aing ka negara siluman. Cek si Sarmadi deui. Sesungguhna atuh juragan. Sumuhun juragan siluman, sumuhun. Hapunten disim abdi juragan. Hapunten tos kirang sopan. Cek bahara dia bari tuluy nyurung kuwi Hudang. Ari Ambu Edo mah masih keneh katampong ngagoler teu empes-empes. Teuing beneran kapiuhan, teuing pura-pura kulantaran sieuna mah. Bahara dia satuluyna nangtung, tapi barang alieu ka palebah si Sarmadi, bahara dia meuni luas. Lantaran bebeungeuntan si Sarmadi teh bener-bener pikasieun. Matana bolotot, ari sikina mah nonghol siga rek coplok. Untuna si hungan meuni panjang, beungeutna hideung lestreng siga kaduruk. Ari sirahna botak, natarangna aya tandukan hiji. Atuh da ngaranna oge gulang-gulang bangsa siluman, mana aya gulang-gulang siluman anu rupana kasep mah. Nempo kaayaan si Sarmadi kitu, bahara dia meuni calawak, matana molotot rek ngomong teu kaluar sora. Tungtung mah bahara dia ngan seukur bulu wabel bebae, rek kabur tuurna ka rasa leuleus. Nah sia kalah molotot bae ka aing. Lain hormatan sia ari katamu teh. Cek si Sarmadi bari ngagegag leumpang ngadeuketan bahara dia. Atuh bahara dia teh beuki calangap, awakna ngageter. Tina palangkakana katampo deui baseuh ngucur. Bahara dia bener-bener ngerasa soak sieun dikerekab ku si Sarmadi. Ngan keur kitu untungna teh kadenge aya sora nu gogorowokan ti luar ngageroan si Sarmadi. Sarmadi, geus sia Sarmadi. Montong ngalilakeun sia, sing kaburu burang manten euy. Cek sora anu di luar, anu si horeng si Sarmada, anu ngarasa geus kesel lantaran si Sarmadi anu dititah nanyakeun bae wadal oge meuni lila. Atuh si Sarmadi teh reuas, anu tadi narek ngaheurean heula bahara dia oge teu jadi. Tungtung mah haok si Sarmadi teh nyentak deui ka bahara dia. Radia, aing geus eueuh waktu sia. Aing datang ka dieu rek aya ditanyakeun unggul. Saha ngaran manusia nu diwadalkeun ku Andika? Geuwat jawab sia. Ulah ngalidakeun sia. Atuh plong bahara dia teh mending ngemplong deui bae hatena. Lantaran si horeng datang na gulang-gulang siluman teh ngan saukur rek nanyakeun ngaran jalma anu disebakeun ku manehna.
Atuh tuluy be Bahradia teh ngajawab, malah ayeuna mah ngomongna oge meni bentes teu baleba-baleba bukos tadi. Oh kitu juragan siluman. Atuh sanes ditara di nyarios teh. Hana sim abdi geus poho rasieuna. Geus sia geuat sih jawab. Ulah maka diliakeun sia rek ngomong teh. Susuhun juragan. Jenengan jalmi anu disebakeun ku abdi teh namina ekek. Bumina ditengtung lembur, palih kaler caket pancuran. Ciri-cirina anu getihna tos kacampuran ku daging hayam hideung anu keng barancahan juragan. Cek Bahradia. Oh kitu ngaranna si ekek jadi euy. Sumuhun juragan. Mung kahade ulah salah nyandak. Bilih ayeuna namina mar'ah, eta mah pibojoan sim kuring juragan. Cek Bahradia. Ah geus ya, montong ngatur ka aing sia. Saha bosaha nu rek nyokot ku aing mah. Kumaha aing bes ya, nu jelas mah saha wae nu geus kacampuran getihna ku daging hayam bakal dicopot ku aing. Cek si Sarmadi bari tuluy les bae ngaleungit. Bahradia geus rek ngap ngomong deui tapi kaburu si Sarmadi na milas. Ari di luar imah, si Sarmada jeung puluhan gulang-gulang sejenna masih kene rajek narangtung di pinggirin kuda masing-masing. Tulila katempo aya gulungan haseup keluar tina sela-sela liang bilik imah Bahradia. Jelegedeg gue jadi si Sarmadi. Pok si Sarmadi teh langsung laporan. Beres kakak. Ayeuna mah geus aya laratan saha manusia nu kudu dicokot urang teh kakak. Tapi naha sia dileleting. Ambuda kakak. Atuh da si Dadiana aya disampeurkeun ku uing teh kala nyemplung kakak. Uing na jadi hayang aeureyan kakak. Geus sia micinan waktu beus sia. Ayeuna saha manusia nu kudu dicokot ku urang euy. Wisi kaburu bunang manten sia. Ngaranna si Eke kakak. Imahna ditungtung lembur. Ciri-cirina anu getihna geus kacampuran ku daging hayam hideung cenah. Geus atuh. Ayeuna geuwat bisi kaburu budak manten. Cek si Sarmada bari tuluy mere komando ka para anak buahna. Atuh cileng-cileng para anak buahna teh langsung narek kana kudana masing-masing. Satulina bertek kadenge sora kuda anu lalumpatan, sorana meni rame pateng kotoplak. Disusul ku sora anjing anu bebaung. Ari di jero imah, Bahradia masih kene ngajang jenang tung. Barang ngadenge sora kuda anu lalumpatan ngajauhan imahna, Bahradia mending ngemplong pisan hatena. Aduh, selamat. Aing kalah geus sareuwas. Disakate aing nu rek dicokot ka negara siluman kulantaran si Edo salah mikeun daging hayam. Si horengan saku rek nanyakeun saha nu jadi wadah. Tapi nya hanya bisa nanyakeun keneh. Sugan si Edo salah ngomong, tak kumaha berbahasa saseba teh. Kerentas Bahradia. Di sejen pihak si horeng ambu odoh oge geus sadar ti tadi. Malah omongan Bahradia tadi jeung si Sarmadi oge kadengeun kabeh. Kulisik ambu odoh ngulisik kudang lelaunan, tuluy nangtung ngadeuketan Bahradia. Barang geus deukeut, ujug-ujug Bahradia teh ceulina dijiwir dipulilitkeun. Atuh Bahradia teh meuni reuwas, nyeri ongkoh. Aduh, ieu nahan ambu, ieu nyeri. Cek Bahradia. Ngomong naon si Abah tadi ka gulang-gulang siluman? Ari kami disosobakeun sia. Ari kasih marah cenah ulah dicokot lantaran rek dikawin. Dasar salah hibang kawaras ya. Keur mah aing dikemberan tadi teh dipuak ongko. Cek ambu odoh bari tuluy murulitkeun ceuli Bahradia meuni tarik. Atuh Bahradia teh meuni murulit awakna nuturkeun leungeun ambu odoh anu keur ngajiwir bari ampun-ampunan. Tapi ku ambu odohna kalah beuki dipurulitkeun. Bahradia beuki gogoakan. Cag urang tunda heula. Punten kasadayana sateu acan dongeng dilajengkeun. Pribados sakumaha biasa bade ngindunkeun salam heula anu tos ngarojong kana channel Budaya Sunda Panenengan. Kapihatur kanu kahiji nyaeta Kakilam Sijan channel Kabuit ti Cijoho. Kumaha damang Kang? Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat. Dimudahkeun rezekina ku Gusti Allah, dipanjangkeun umurna amin ya rabbal alamin. Kadua kapihatur ka Kang Bangbang di Bale Endah, hatur nuhun parantos ngarojong channel Budaya Sunda Panenengan. Neng Heni di Brebes alias Mayang Sunda teh ya channel. Tos dikawit awal ngarojong terus ka channel Budaya Sunda Panenengan. Mudah-mudahan Neng Heni oge sing tambih sukses. Amin ya rabbal alamin. Ibu Yayah di Ciledug Banten, hatur nuhun Ibu Yayah pantos ngarojong teras channel Budaya Sunda Panenengan. Kang Asep Daryana kawit ti Buah Batu, hatur nuhun Kang Asep. Kang Yusuf atana Sugrendi Gendi
bubuk sagon ya. Naroskeun Nyai Kuncen cenah ka mana? Kang anu Lesmana di Banten, anurun Kang Ano, Kang Mariana Yana Channel, Kang Ajid Muhyiddin di Cileunyi, Teh Eni Suhaini Batam, Kang Eki Ginanjar di Bandung, hatur nuhun Kang Eki. Nyai Kuncen sareng Kakang Prabuna, Kang Arif teh anu nuju malam Senenan ya. Wilujeng malam Senena, Nyai Kuncen sareng Kang Arif, Teh Iis Juliani, Teh Wiwin di Taiwan, Dr. Yulinda Belia di Tasik. Hatur nuhun Bu Dokter. Di kawit channel Budaya Sunda Pinengan muncul Bu Dokter tos ngarojong teras. Hatur nuhun. Kang Prabu Arjuna di Banjar, Kang Setiabudi Bandung, Teh Linda Imut di Bandung, Teh Tami Malihah di Ciamis. Hatur nuhun kasadayana anu teras ngarojong channel Budaya Sunda Pinengan. Hari Senin channel atanami Kang Yusep kawit di Garut. Hatur nuhun Kang. Rin Aser channel. Hatur nuhun. Sareng Kuncen Datar Kupa channel. Hapunten kakirangana. Sareng Teh Emi Suhaimi di Kuningan Paliwetan. Mudah-mudahan sadayana dina Ginanjar kawilujengan. Mangga dongeng urang teraskeun. Kaayaan beuki tambah peuting, hawa karasa tiis meuni nyecep, sora kuda anu pating bertak masih keneh terus kadenge dibarengan ku sora anjing anu bebaung karasa keung jeung mata kukurayeun. Dina kaayaan kitu si Ekek masih keneh leumpang rek balik ka imahna. Bulu pundukna beuki karasa ngawig-wig, tuurna beuki leuleus. Najan kitu si Ekek masih keneh terus maksakeun ngalengkah hayang guat anjog ka imahna. Asa kakarek peuting ieu asa keung-keung teuing. Ieu tah sora kuda rame dibarengan ku sora anjing. Buah-buah siuk mah eta kuda teh. Gerentes si Ekek bari suku nama terus bae ngalengkah leumpang. Meureun ku hawa sieun teh leumpang si Ekek teh asa teu anjog-anjog. Si Ekek beuki teu ludeung keur mah rarasaan mahena asa aya nu kokolebatan beongkoh siga nu ngaliwat ka hareupeunana. Si Ekek sababaraha kali gigisik tapi nu kokolebatan masih angger bae katempo. Nah, asa teu anjog-anjog ieu leumpang teh. Keur mah asa aya nu kokolebatan wae deui. Gerentes si Ekek keur kitu ujug-ujug cep bae sora kuda jeung sora anjing teh asa jempe teu kadenge deui. Tapi ari kaayaan keung nama asa angger bae karasa keur mah sora sasatuan peuting anu biasa ngarasa darame oge. Ilu ngadadak jempe. Eueuh nu kadenge pisan. Kaayaan bener-bener karasa jempling. Teu kadenge deui sora kuda jeung anjing teh. Tapi nah ieu meuni jempling-jempling teuing. Kamarana ari manusia urang lemur dieu. Gerentes si Ekek. Najan sukuna dilangkahkeun teh asa berat, tapi si Ekek teh terus bae leumpang. Lila mah anjog oge ka hareupeun imahna, si Ekek ngarasa ngemplong. Anjog oge aing teh salamet salamet. Nuhun Gusti. Gerentes si Ekek bari terus leumpang ngadeuketan kana golodog. Hari di jero imahna si horeng bimarah oge can sare. Bimarah oge ngarasakeun teu ludeung anu pohara. Manehna ngaringkep dikurubung ku simbut, malah ku sieun-sieunna sirahna oge meuni mubus kana hanapeun bantal. Nah ari peuting ieu asa karasakeun pisan. Asa teu ludeung teuing atuh. Jeung eta si Sutardi geus baku ari ulin teh sok taraguat balik. Nyaho indung teu ludeung kieu. Anjeun bae pika keuleueun ka kolot teh. Gerentes bimarah. Keur kitu di luar kadenge sora si Ekek kura-gero. Nah, buka pantona mak, iya uing datang. Buka pantona mak. Cek suara si Ekek bari kadeng ngetrokan panto. Bimarah curing hakudang. Tah datang oge sigana budak teh. Dasar budak Bangkawara. Gerentes Bimarah. Bimarah cangkat lalaunan tuluy turun tina dipan maksudna mah rek mukakeun panto. Tapi kakarek oge sababaraha lengkah ujug-ujug kadenge deui sora kuda anu pating kotoplak dibarengan ku sora anjing anu bebaung anu kadengena sada beuki deukeut. Atuh Bimarah anu geus leumpang kaluar oge meuni leuwas teu jadi. Ih, eta geus sora kuda teh datang deui. Asa ngadeukeut ade ka imah ieu. Hei buah-buah anu gara-gara galeh si Sutardi tapi juri gak tahu siluman. Ih, sieun aing mah. Cek Bimarah bari tuluy balik deui ka ajleung kana dipan. Tuluy mubus deui kana hanapeun bantal dikurubung deui ku simbut. Sora Bimarah anu blag-bliglug di jero imah kadengieun ku si Ekek. Si Ekek leuwas. Aya naon eta si mak? Eta sada blag-bliglug kitu di jero. Gerentes si Ekek. Si Ekek tuluy gura-gura deui bari ngagedorana panto. Mak, buka pantona mak. Aya naon ieu uing teu ludeung ongko mak buka.
Cek si Ekek deui bari ngagedoran panto. Tapi ku Bimarah teh kalah disinglar. Halik sia ka ditu init. Ka ditu ka jero batu kasusukan. Aing main indung maneh, halik sia ka ditu. Cek Bimarah kalah disinglar. Atuh si Ekek teh meuni seueul. Keur mah tuludeung kalah disinglar ongkoh. Aduh kata si Imea, aing kalah dianggap curik sugan. Dasar boga indung teh maka belejog. Cek si Ekek ngomong sorangan. Si Ekek terus gedar-gedar deui kana panto bari huakau ngageruan indungna, tapi angger bae teu dek dibuka panto teh. Malah nu aya Bimarah mah beuki mubus bae kana hanapeun bantal, bari awakna beuki dikurubung ku simbut. Si Ekek beuki keheul. Hah, si mak, siga nu teu nyaah bae ka anak teh. Mangkara ku aing kudu diobrak mah panto teh. Cek si Ekek bari garo-garo teu ateul. Di waktu anu sarua, para gulang-gulang siluman badak anu dipingpin ku si Sarmada geus beuki deukeut ka palebah imah Bimarah. Sora kuda anu ditegarkeun asa beuki kadenge rame, pating kotoplak. Disusul ku sora anjing anu bebaung. Ngan di hiji tempat si Sarmada ujug-ujug mere komando deui supaya pasukanna eureun. Eureun. Cek si Sarmada bari ngacungkeun leungeunna. Atuh reg bae para gulang-gulang teh areureun. Si Sarmadi nanya, "Aya naon deui teh kakak? Baru kaburu beurang. Nah kalah deui atuh kakak?" Tanya si Sarmadi. "Lain euy. Tadi ari si dia nuduhkeun yen nu disebakeun teh ngaranna si Ekek. Imahna di tungtung lembur. Tapi pas tadi liwat belah kidul, udah we karasa. Tanda anu getihna geus kacampuran ku daging hayam hideung teh aya saya di belah kidul euy. Mangkara koe lain teu karasa mah si Sarmadi." Si Sarmadi ngahulang sakedeung teu dilapok ngomong deui. "Terus kumaha tuh kakak? Urang balik deui tah kumaha? Urang lamun salah nyokot wadal. Artina, lamun urang nyokot wadal tapi getina teu kacampuran ku daging hayam, bakal cilak ka urangna, bakal menang mamala. Jadi terus kumaha tuh kakak? Sia dengekeun heula aing ngomong teh. Nya atuh kakak, sok teraskeun ngomongna." "Ieu euy, dewek ka kidul deui jeung sababaraha urang anak buah. Ilaing jeung sejenna teruskeun narampahan. Teangan imah nu ngaran si Ekek. Tapi ka hade salah nyokot. Lamun tanda ngadahar daging hayam hideung ulah dicopot sia. Arti nya atuh kakak, harti kakak. Ayeuna dewek rek balik di kaki dulu. Ilaing teruskeun narampahan. Bawa bala ti urang bae euy." Cek si Sarmada. Si Sarmadi nurut. Satuluyna mehna geruan tilu urang anak buahna. Terus arindit muru ka imah si Ekek. Sedangkeun si Sarmada jeung nu sejenna balik deui ka belah kidul. Ayeuna merik deui heula nyaritakeun si Ekek. Manehna harita geus kulenang kulining hayang asup ka jero imah, tapi tetep ku Bimarah teh teu dibuka-buka pantona. Si Ekek beuki seueul. "Dasar aing mah boga indung teh. Nyiksa pisan ka anak teh. Lamun kieu carana sing-singan we sugan ku aing sakalian." Berantas si Ekek. Si Ekek katampo ngahulang mikir, teu lila katampo curing hak deui, tuluy kot nyokot awi rada panjang, keteyep. Leumpang ka pipir imah ka palebah jendela kamar Bimarah. Serak. Awi teh tuluy digesek-gesekeun ku si Ekek ka palebah kamar bilik Bimarah. Bari maehna teh ngomong nyingsieunan indungna, "Marah udang sia Marah. Lamun teu dihakan sia ku aing." Cek si Ekek nyingsieunan indungna. Atuh Bimarah anu keur nyemplong teh beuki leuwas, awakna beuki dikurubung, sirahna beuki mubus kana handapeun bantal. "Ampun Jurik, ampun. Ulah ngaganggu ka kuring Jurik. Kuring mah hayang keneh hirup, ampun." Cek Bimarah. Ngadenge indungna sigana soak itu, si Ekek kalah bungah seserian. Maena geus ngangah deui rek ngomong nyingsieunan deui indungna, tapi can ge ngap ujug-ujug kep kana tak-takna aya nu nyekel, cep karsa tiis. Si Ekek ngalieuk kono bleh. Si Ekek meni calawak leuwas katempo di tukangan maehna teh aya makhluk pikasieun, matana bolotot. Tapi si kimatana siga nu nonghol rek coplok, untuna si hungan, ari sirahna botak, dina tarangna aya tandukan hiji, si horeng eta teh si Sarmadi anu geus anjog ka dinya. Atuh si Ekek meni calangap, sungut nangangah rek ngajerit, tapi sorana teu kaluar. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakirangna, mugi katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.